Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Saeutik dijual ge sabaraha tapi lumayan we dijual jeung ieu nama cauna jual tangkaina jual gitu bukan jual we teh balaner tang bersihan ieu jadi bersihan urang-urang keneh we ngabersihan jeung teh Gimana nya si Apip teh Nur? Ketika majikan sama di kebon dia. wuhnya urang tangannya ke bawah itu Lah ya. tuh itu nih zaman ge Oh, ini sabaran ya. Oh, paingan atuh udah kehalangan ku tangkal aja atuh jangan teh. biar orang teh ka imah cukup majikan mana di kebon Bang aya naon atuh neneangan urang teh Ngarange beja mana rek ngajual kebon aja. rek ngajual emang dibeliin ku maneh nya lamun ka harti mah dina masalah hargana are Emang nek dijual sabaraha ya Pip? hayang mah 2,5 gampang masalah harga mah ngan mana heula kebona tah ieu kebona oge Mainnya ku sakieu-kieuna kumaha ayaana kela asa ku lucon barang jual teh serius ieu teh serius urang mah emang sakieu anu dijualna oge Ieu mah sabaraha tangkal atuh mah jadi duit atuh ieu mah Pip tangkal aja nama put sabaraha hiji tapi tangkal cauna aya 4 tangkal putih aya hiji urang mah teu butuh tangkal cawu jeung peuteui mah butuhna ge kur lajah hungkul Nah make jeung dibanding kana tangkal cau jeung tangkal peuteui da butuhna ge urang mah laja tangkal peuteuna ge ditunjal ku kawi kieu geuning daek kajeun heg da urang mah nek ngajual tangkal aja ge da nyaah ayeuna pasti kababa tangkal cau jeung tangkal peuteuna kumaha atuh dari geus kieu moal bener saeutik bari jeung leutik deh tangkal lajana oge atuh lumayan we sakieu oge da boga leuwihna tina tangkal cau jeung tangkal peuteui tah Don anu lumayan mah ieu si Apip langsung rungkeun dasar jelema kararoplak lain butuh raja maneh mah nek ngianatkeun aing